Wilujeng sadayana pamirsa, tempangkeun nami simkuring Nazoalia, bade ngadawikeun warta ngeunaan kana bencana alam gunung erupsi nu lumangsung kejadian di Jawa Barat. Mangga langsung wae urang nuju ka warta anu munggaran. Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepi ka ayeuna ngalama erupsi atau letus dina jam 19.48 waktu Indonesia Barat, poe Jumaah 26 Juli 2019. Asup erupsi ka tembok Desa Putaran Belah Wetan, Kaler jeung Kidul di Kabupaten Bandung Barat. Kepala Bagian Humas Pusat Vulkanologi Mitigasi jeung Bencana, Ditan Raskul Musuma, mengonfirmasikeun kajadian eta nurutkeunna tina khusus geus nepi lokasi pikeun ngalakukeun penanganan nu leuwih lanjut. Luhur letusan gunung nepi ka 200 meter. Titan oge nerangkeun yen proses erupsi di kawasan kasembat lumangsung terus-terusan. Erupsi masih lumangsung tepi ka ayeuna, gempa mangrupakeun tremor tapi dina amplitudo nu mikeun ngeleutikeun. Nah, pamirsa, mun sakitu wae warta berita singkat anu tiasa ku simkuring dugikeun. Wilujeng katetang deui dina warta anu bakal dongkap. Sapaeun urang sabun deui sareng simkuring Nazoalia dina warta nu sami jeung acara nu sami warta Sunda. Hatur nuhun.